Teu beres deui bae. Tuh, urang usaha. Nah, lamun geus dibalikeun ku urang. Kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh. Berarti kan geus khariqun lil adat. Urang usaha ngebedah adat. Nu biasa sareng teu, nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana. Tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru. Boga maksud-maksud tertentu. Ulah asal cumplang-campling wae. Maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan, kuari berbeda. Mana? Ih, deuk dahar nya nama kuat bae. Deuk nginum kuat bae.